Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Musani rabbi shrah li sadri wa yassir li wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsani al-qawlu ijtinabil ma'asi. Bagian kedua. Kamu dikalik salitiknya itu. Al-qismu tsani ya mubtada lain. Mubtada khabar. Al-qismu tsani utawi dumduman kang kaping do atawa arina nu bagian nu kaduana iku al-qaulu nyarioskeun. Nyata nyerioskeun bizdinabil ma'asi dina ngajauhan pirang-pirang maksiat. Yang garis bawahinya dina kitab bidayah ya. Memang ayat 2 aduana ya. Ismusani al-qulu bizdinabil ma'asi. I'lam anna lid-dini syatraini. Itu fi'il amarnya. Ilam kalimah fi'il amar kudu jajem lamad jajemna sukun fa'ilna domir anta di dia ente eta nu keur ngaji kanyahokeun ku anjeun Imam Ghazali anna lid-dini bahwasanya nyana eta tetep khobar muqaddam khobar inna muqaddam isim inna muakhar satraini ikut tetep anakannya mendeobatan anna lid-dini satune ikut tetep kedawe agama kana agama teh ngabogaan syatraini eta isim anna muakhar ya bab jadi maf'ul qaul dina lafad il. Dua juz dua rupa agama teh jadi boga dua rupa dua juz. Naon ahaduhuma tarkul manahi wal akharu fa'lu ta'ati. Itu eta agama milik agama. Jadi agama teh dua rupa. Nu kahiji nyaeta tarkul manahi, nu kadua fa'lu ta'ati. Ahaduma utawi salah sahijina ye dua juz ya syatraini asniah dimana lamun majuna tasniah domirna ge domir tasniah tadi kan ti awalna juduna syatraini kan domirna ge domir isim tasniah. Tadi hangat barai-barana maki nah itu kudu bari barang dahar bari cengat membae arti lah mati pusat. Salah sahijina eta dina dua juz teh ikut tarkul manahi ninggalkeun pirang-pirang larangan. Jadi nu kahijina teh tarkul manahi tak boga agama urang boga agama
tarkul manahi bakal aya rasa hayang ninggalkeun pirang-pirang anu dilarang agama ya, jadi aya rasa sieun aya rasa malu jadi aya timbul lahir tarkul manahi eta teh tina sabab pangaruh ngabogaan agama. Lamun teu ngabogaan agama mah moal aya tarkul manahi moal aya rasa hayang ninggalkeun anu dilarang ku agama moal ku sabab aya agamaan dina hatena aya imanan. Nah tarkul manahi jadi lahir kamu nih namun dina diri urang menurut yang ninggalkeun maksiat sok sanajan urang keur ngeureuyeuh keneh kana maksiat tapi hayang tarkul manahi tah eta teh emang tina efekna urang agama boga agama tina hasil iman. Wal akharu jeung ari anu kahijina jeung ari anu sajena iku palu taati migawe pirang-pirang taat sok sanajan kebluk misalkeun kebluk ya taat kebluk Korea tapi hayang eta teh kana fungsina tina pangaruh agama tina pangaruh iman ya. Sabab agama teh dibagi dua bagian boga dua bagian hiji naon tarkul manahi kadua fa'lut taati nah migawe pirang-pirang taat wa tarkul manahi huwal asyaddu naon ayeuna anu disebut tarkul manahi teh nyata wa al asyaddu gitu. Cek Imam Ghazali ge tarkul manahi mah wa al asyaddu ninggalkeun pirang-pirang anu dilarang hukum syara alias ku agama iku wa utawi ninggalkeun ya tarkul manahi iku al asyaddu leuwih berat berarti berat leuwih berat ya berat lamun lain tanpa pitulung Allah mah berat eta tarkul manahi ya maksiat naon teh candukna maksiat luar biasa nya was ngarokok gitu jadi hayang di nah eta teh canduk entak cik Imam Ghazali ge tarkul manahi mah al asyad leuwih berat fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin maka sanyanyana pirang-pirang taat mah palu taat iku yaqdiru 'alaiha kullu ahadin mampuun iku yaqdiru mampu awasa bisa alaiha kana eta migawe taat kabeh ge bisa taat mah kullu ahadin setiap hiji jalma ikhtiasa ya bakal mampu bisa gitu ngan watarku syahawati layak diru alaihi illa sidikun ya jeung ari ninggalkeun pirang-pirang syahwat atawa pirang-pirang kahayang hawa nafsu teh iku layak dirun teu kawasaeun teu mampueun alai kana ninggalkeun syahwat illa siddiquna terkecuali jalma-jalma nu baleuneur kabeh tak lamun geus kurang bisa ninggalkeun syahwatnya anu perkara anu dilarang agama tinggal sidik jelmana bener naon sababna pangberat-beratna nya entak di urang mah ya STMJ nya
salat terus maksiat jalan. Salat terus maksiat jalan. Sakarana nya taat mah bisa mampu. Puasa, taat, salat sunat jeung sajabana insyaallah bisa. Tapi kadang-kadang maksiat mah hese ditinggalkeun sanajan urang posisina geus bisa ngalaksanakeun taat. Mantak teu bisa disimpulkeun nya jalma nu taat geus bersih sagem leungeun. Kadang-kadang sadayana oge tarkus syahwat nya layak diru alaihi ila sidikun nya teu mampueun terkecuali jalma-jalma nu ku Allah geus dibere gelar sidiknya. Geus sidiknya geus moncorong dina hatena. Embung maksiat wah eta berarti sidik. Geus bener. Ari sakira dibere keneh mentat teh mah kokoda nya tengah jalan teh bade bade weh salih aduh ampun tekan hese kesempatan tidak datang 2 kali majar gitu nya aduh gitunya eta tar pesawat urang salat puasa tapi pas keur kitu tah bingung aya bingung keneh tapi lamun geus sidik mah nya geus sidik ya teu hayang-hayang acan eta mung we teu ngaruy-ngaruy acan eta geus sidik berarti contoh palidalika maka ku sabab teu kawasa teu mampu teu layak tiru alaihi ila sidikun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawu sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu pidawuhna al muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jahada hawahu. Al muhajiru ari jalma-jalma anu halijrah teh hijrah disebutkeun hijrah populerkannya urang zaman hijrah naon hijrah teh cek Kangjeng hijrah teh man hajara su'a nyata jalma anu bisa anu geus pastinya manana tahqiq fi'il madi hajara jalma anu geus ninggalkeun eta sejalma asup kana kagorengan eta hijrah tina goreng kana halus sedengkeun kan beratnya bujang-bujang baturnya santai ge berat bujang-bujang santrinya yai ajengan oge sami kitu mujahadah lobahnya man hajar jalma anu geus bisa atawa geus hijrah geus ninggalkeun asup kana kagorengan mantep teh nya moncorong sinat taktik saehu lain urang nu goreng elmuna tapi urang goreng kalakuanna kitu nya lamun baheula mah kan nya seueur karoma mauna nya di karena naon jak itu mujahadahna nya ninggalkeun kana kagorengan anu dicela tu syaratnya bisa walaupun hese bisa aya naon hese kurang bisa terlepas tina maksiat teh hese nya komonya kalah HP nya HP dina leungeun nya HP dina leungeun kan nya scroll wah itu nya ya nu kitu kan nya nu kitu goreng disebutkeun nu kitu tapi lamun eueuh mah berarti alus
alus nya. Perangna enak na HP. HP coba nu kitu entakna HP-na lobakeun siar nya supaya eta tanya non menetralisir nya netralisir setik-setikeun kitunya aya nu scroll wah aya ceramah geuning wah aya nu ngaji eta kan mengimbangi ulah mana teh mah suak we hungkul loloban gitu hari kitu mah aya selingan ieu ceramah ieu maksiat fan meureun saimamnya gitu wal mujahidu jeung ari jalma nu jihad man jahada hawahu ieu teh Kanjeng Nabi jalma nu jihad teh ya jalma anu merangan eta si jalma geus bisa maksudna jahada di dieu ieu mah dinya hawahu ana hawa nafsuna geus bisa ngatur dirina lain ngatur batur tapi ngatur dirina ulah nepikeun ka ngatur bisa batur bisa ngatur diri sorangan teu bisa gitu tanu hese mah emang ngatur sorangan nya mantakan ilmu mah lain jeung batur tapi jeung sorangan ngan kamangpaatan ilmu nu aya di urang bakal manfaat jeung batur lamun geus dipake ku urang eta ilmu gitu bisa nyaangan gitu bisa nyaangan ka batur lamun dipake ku urang tapi lamun teu dipake ku urang lain nyaangan batur tapi urang nu tutup gitu walam annaka innama tasilaha bi jawarihika wa hiya nikmatun minallahi alaika walam jeung kanyaokeun ku anjeun muhatab wer muayyan anaka bahwasanya na anjeun teh eta innama tasilaha pastina maksiat anjeun itu mah pasti we kapanggih jeung maksiat mah poe tong ngarasa urang geus bersih kalau ngerasa orang geus suci pasti bersih bae pasti manggi bae tiap waktu nya kana eta mah sia tak silaha cik Imam Ghazali muasarah cik Imam Ghazali make inama papat pasti sia teh panggih maksiat ka Allah maksiat anjeun ka Allah kunaon bijawarihika kalawan anggahota anjeun teu bisa mentaknya urang nyebutkeun jelema bisa jelema bener bisa sabab tadi teh urang mah moal leupas tina maksiat teh nya entak kalimat oge nya nu sering dikumanakeun ulah jongjon ulah jongjon urang hirup di dunia bunga-bunga senang-senang poya-poya bari poho ka Allah nu maha mulia ngalobakeun dosa maksiat otoya bari poho ka Allah nu maha mulia ngalobakeun dosa maksiat otoya itu sakitu pangkat wali oge nya bahasana ilahi las tuli eta wali antak non saleutikna urang nya sahinana urang isin pisan lamun urang jadi nyebutkeun jelema anu hade nya sapangkatna wali oge nya bahasana nu dina dongkeun gobun awas gitu dosa teh terlepas dina diri urang maksiat pasti bijawarihika kalawan anggota anjeun wahia ari anggahota sedengkeun eta nikmatun minallahi alaika hiji kanikmatan hiji kangeunahan minallahi ti Allah alaika ka anjeun bogana urang panon bogana urang ceuli bogana orang irung boga teh bogana urang lisan bogana urang sampean bogana urang jenis kelamin senjata tornado
Tornado gitu. Mantap nih. Saya teh naon? Nikmatun minallah binikmatillah ya atau nikmatun minallahi alaika paparinti Allah ya alaika ka anjeun wa amanatun jeung amanah ladaika di anjeun amanah katanya anggahotan waya diawak urang 7 cek Imam Ghazali anggahotan waya diawak urang eta adalah amanah panon urang ceuli urang dina ceuli lisan urang irung urang etonya leungeun urang beuteung urang suku urang bahkan nu lol dakar urang eta amanah ti Gusti Allah amanah eta teh titipan jadi ulah di aku nya gitu pasti anatuka makarinyin pertolongan anjeun gawe minta pertolongan anjeun binikmatillahi ta'ala kalawan nikmat Allah ala maksiatin kana maksiat eta goyatul kufroni pameakan kufur wa khiyanatuka jeung ari khianat anjeun fi amanatin dina amanah khianat katanya lamun urang salah ngagunakeun ieu anggota badan urang kana perkara nu dibendueun Allah teh berarti urang khianat sabab amanah ya asa-asan urang we nya kitu dah sabab di urang gitu adik ku ngaji mah nya ku ngaji mah urang kapanggih oh ieu teh leungeun teh nya titipan ti Allah nya lain urang lain nangieun urang nya kadang ku Allah nu dibere leungeun kadang nu henteu alhamdulillah nya kadang ku Allah anu dibere suku kadang nu henteu kadang nu dibere ceuli kadang teu kadang dibere panon kadang teh aya nu henteu ti istuning emang yakin eta teh amanah lamun tah teh mah urang etu nya make kana perkara eta amanah kana perkara pibeudun Allah berarti urang khianat teh disebut tak kitu istauda anu nitipkeun istaudaa anu nitipkeun ka anjeun hak kana eta anggahota teh nya jawarihika sapa Allah taala Gusti Allah taala iku goyatu tugyani pameakan kabangkawarahan panyepan bangka kabangkawarahan Fadauka makari anggota anjeun pirang-pirang jamanya pirang-pirang anggota anjeun sira ikuri ayaka pirang-pirang angonan anjeun taksim jadi tukang angon ya teh angonan anjeun urang we jadi tukang angon antong wa kangangon batur ngangon sorang tukang angon masuk jadi geus pernah kan jadi tukang angon pernah kan jadi tukang angon juga angon bebek angon randa itu ya nah maksud Imam Ghazali ngangon hate urang hiji dua ngangon anggota urang coba kasih ya pernah ngangon bebek pernah ngangon bebek sieun di teh mah ieu embek teh anu ngaran teh amanah baik karepnya gitu karena perkara nu mantap dibendueun batur itu dicarekan saha nu ngangon ya tak nu ngangon maloba kasieun tak hirup di alam dunya mah jadi tukang kudu jadi tukang ngangon heula rek jadi naon-naon oge
lamun nek jadi naon-naon can jadi tukang ngangon ngadon ngangon we batur nya tasihatna teu ngangon moal loba kasieun jelema teh tapi lamun geus bisa ngangon waya di awak urang sorangan termasuk ngangonon cik Imam Ghazali ngangon hate urang nah bakal loba kasieun ieu leungeun nya nek tupa cipi teh leungeun da nya sing bener sia izin ku Allah tuh ya angon dapat leungeun lain teh aya gitu ayangun teh nya coba nya atawa sukuna lumpang-lumpang ayangan kadang-kadang urang ikannya ari mabur-mabur teuing mah kitu nya mabur gitunya jadi bedegong leungeun teh atawa suku teh di udah ku ilmu urang da dasar bedegong paleungeun urang digebrus dewe nya kana jurang mah sia tasa nu dicarekan urang anu ngangonna aya ampusakum wa ahlikum lain jeung batur ngangon teh jadi ngangon sorangan nya ngangon sorangan ulah nya urang teh adalah presiden di awak urang nya tawa kahayang presidenan batur nya lamun urang kan bisa presidenan sorangan urang teh pemimpin dina awak sorangan gitu nya pangdur kaifa tar'aha maka pek pikirkeun ku anjeun kaifa tar'aha dek kumaha ngangona ente hak kana eta angonan nu aya di ente ngangon anu leungeun urang ngangon naon panon urang ngangon ceuli urang nya ngangon dakar urang ngangon suku urang ngangon beteung urang gitu diangon tek kumaha tek pikirkeun kumaha carana cik Imam Ghazali nggak urang dipelaku Gusti Allah teh sing horeng jadi tukang ngangon ngangon batur ngangon sorangan supaya naon supaya loba kasieun bakasieun urang ge kitu nya loba masyarakat teh aya leungeun aya panon eta masyarakat urang nya ai pataraha fakulukum ra'in maka hari-hari maraneh kabeh eta ra'in teh anu ngangon tukang ngangon ra'in anu ngangon anu ngurusna lain batur jadi awak urang lain diurus ku batur tapi ku sorangan itu nya jadi urang teh lain jeung nguruskeun batur tapi jeung nguruskeun sorangan jadi jeung lain ngangon batur tapi ngangon sorangan fakulukum ra'in wa kulukum mas'ulun maka kari maraneh kabeh eta ra'in anu ngangon wa kulukum jeung ari maraneh kabeh eta mas'ulun anu bakal ditanya an ra'iyatihi tina angonanana eta anu ngangon leungeun urang bakal dipertanyakeun suku urang oge bakal dipertanyakeun panon urang oge bakal dipertanyakeun saha urang nu katitipanana saurang urang nu ngurusna nya lamun ceuk Ibnu Athaillah teh urang teh kurung kuring anu aya dina jero kurung teh nyaeta anggota awak urang nya tah kuring teh anu aya dina jero kurung tuh bisa disebutkeun ieu teh urang
lima dadak kan gitu nya. Jadi urang teh anu aya dina jero kurung. Mana eta disebutna zalnya rakyat. Nah, bakal ditanyakeun ketika urang kunaon dengan maneh kitu, suku maneh kitu, ya. Wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun malahanan nya kabeh bakal jadi saksi. Nah, gitu nya suku urang, leungeun urang nya. Ketika lisan urang teu bisaeun ngomong dikunci. Wa'lam anna jami'a dhaika satashhadu 'alaika fi ursatil qiyamati bilisanin talqin dalakin. Ieu Imam Ghazali geus nampilkeun deui kalimat fi'il amar anu kalimatna i'lam. I'lam sing nyaho sing apa regepkeun cenah cek bahasa urang mah qaulan anna jami'a dhaika non ki asa. Ting berang dahar geus bea teh karisa. Anna jami'a dhaika kana sanyana kabeh sakabeh pirang-pirang anggota anjeun teh eta satashadu bakal nyaksian ya kabeh alaika ka anjeun fi ursatil kiamati dina palataran poe kiamat bilisanin tolkin kalawan cariosan anu pasehat kemah nu ngomong teh cenah eta leungeun urang suku urang panon urang jeung ceuli urang ridoeun teu dipake kana perkara nu dipikeun Gusti Allah teu ridoeun ceuli oge suku menta teh mah nya diabur teu diangon teu ridoeun suku urang nya. Nah, bahkan kin mah bakal ngomong bilisanin tolkin dalakin halawan cariosan anu pase. Aing sabarana mah Gusti ridho dipake kana maksiat kitu. Ngan abdi mah ieu tuh kudu ngangona tuh itu dititipkeun ka jelema itu. Abdi suku urang leungeun urang bakal ngadapan nya. Kang ada teu ridhoeun dipake maksiat. Sabenerna mah ngan sapadah antak pantes nya kadang-kadang mun maksiat urang teu nyaman. Sok jiga bunga tapi pada mah teu nyaman. Kursa kadar hahaha tapi pada mah hatena mah teu nyaman penuh ka loba kasieun loba ka sagabun kabeh ditibak. Teu nyaman. Gitu sabab teu widieun nya suku urang gitu widieun dengan urang teu widieun ngan sapadah nya urang anu teu bisa ngangona nya pada urang nu teu bisa ngangona sabarna mah angkau tapanon teu widieun antak diabur mun teh nya diabur panon urang kana maksiat anu prihatin mah hate teh na sabarna prihatin pasti. Ieu teh nya jadi kieu coba dibingung bab bingung pamasalah sagala rupa nya ditumpahkeun karena dampak maksiatna jadi kana hatena prihatin ting sabab-sabab prihatin mah jadi loba terbuka nya ketika sakabeh anggah atau urang teu bisa diangon ku urang gitu. Jadi terbukalah lawang masalah kabingungan, keprihatinan, nah, gitu. Tabdahuka anu ngabocetrakeun, ngajelaskeun eta anggota anjeun bihi kalawan eta lisan. Gitu jadi ngomong kalawan jelas seh nya in madiomil qiyamah. Ala ru'usil khalaiki kahareupeun pirang-pirang makhluk nya kabeh makhluk nya kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Nah gitu kan nawaknya
kabeh dikumpulkeun mah. Nah, disaksikan makanan kene makhluknya. Urang teh bakal wirang ku kalakuan sorangan. Sabab naon? Nu diangon ku urang tadina diampun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Cek Allah ngadauh sapa Allah Gusti Allah. Ya. Dina yauma tashhadu alaihim alsinatahum wa aydiyahum wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Kalau gitu yauma tashhadu dina poean nyaksian alaihim ka pirang-pirang makhluk alsinatuhum opo alsinatum pirang-pirang lisan aya makhluk wa aydiyahum jeung pirang-pirang leungeun aya makhluk wa rajuluhum jeung pirang-pirang sukun aya makhluk bima kalawan perkara kanu anu aya ieu pirang-pirang makhluk aya malun eta pada migawe kabeh. Nah, gitu panyararios lisan-lisan mah leungeunna sampeana kana naon perkara geus dipidamel gitu. Jadi teu widieun. Jadi nu anu aya dina awak urang teh teu widieun atawa urang teu widieun ya. Pakaian urang teu widieun ya. Makana dina kitab tanbih ambil gopilin ya eta si baju teh ngalanat ya ketika urang mentak teh mah migawe kana perkara pibenueun Allah Gusti abdi membung dina arbaros air ge aya nya kita barbaros air Gusti membung abdi membung tadi pake ibadah ieu maka Gusti lamun abdi kawasan dia hayang mampur gitu teu widieun ngan sapadah teh tadi kitu nya asyhadu satu mana wa qala Allah ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ini wa qala Allah ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun. Cek Allah ya al yauma nakhtimu ke di poe kiamah nakhtimu ya rek panci aing ala afwahihim kana bah-bah saria kabeh bahasana asli kitu cek basa wa tukallimuna jeung pada nyarita kabeh kain nya naon aidihim leungeun-leungeun eta makhluk. Jadi urang moal aya pamisah kemah bakal wirang ku leungeun sorang dijejeleh ku suku sorang dijejeleh ku panon sorang dijejeleh ku tulis di yaumil qiyamah buktos Allah nya nyarioskeun pidauhna dina Al-Qur'an bahkan kurang geus sok dibaca ieu surat Yasin teh nya kitu sadaqallahul azim betapa urang isina kin ku Gusti Allah nya wa tukallimuna aydihim ketika kabeh nyararita ngesrekeun urang sorangan anu jadi pamimpinna kitu nya padahal mah ieu teh leungeun urang rarasan di dunya teh suku urang anggota panon teh panon urang ceuli teh ceuli urang tapi kunaon kemahnya bakal ngesrek-ngesrekeun nya urang teh. Nah gitu sabab maraneh aya anggota badan dititipkeun ku Allah di urang ya. Wa tashhadu arjuluhum jeung pada nyaksian apa arjuluhum pirang-pirang suku pirang-pirang makhluk bima kana naon wae perkara kanu anu sakabehna ieu makhluk yaksibun iku pada migawe ieu kabeh
akhirnya bahkan suku sorangan nyarita aing terido dipake karena ieu pipaduan Allah nya pake masih terido Gusti naon cenah abdi bake dititipkeun ka si anu gitu. Suku sorangan padahal suku sorangan eta teh nya urang dikekesek ku suku sorangan gitu nya mantakan urang teh emang roin tukang nya ngangon suku urang sing hade suku urang sing kade leungeun jadi kurang papagahna batur gitu ade urang sing kade ceuli jadi ngomong teh ngomong sorangan we kos nu gelo gitu ade lamun hate nya ulah cabak lamun lain cobakeunana ade suku ya kudu keras kurang carek hate suku tong nya lumpang lamun lain pileumpangeunan tong sepak lamun lain sepakeunana gitu jadi kurang kudu diterasan anggota kurang kudu diwarah maksudnya gitu awas Imam Ar-Razi gitu kan ya jadi ketika kebluk urang kana migawe sunah nya eta kebluk migawe sunah lin padu wikeun ka dicepretan ku sorangan sok sia cepretan geus sia nek ngagugu teu ka aing gitu sorangan daripada namanya bari digebugan pitis ayo sudah tahajud ya gitu dicarekan nyarekan sorangan sukuna sorangan bisa gitu masyaallah tabarakallah jadi karena urang mah gelnya disangkan ada hal mah eta teh emang keur ngawarah masyarakat nu aya di urang nyata anggota urang suku urang eta suku urang teh masyarakat urang NTT-RT NTT-RT dinawak NTT presiden NTT RW NTT non ngaran teh presiden dina awak sorangan nya masyarakat urang gitu nya aya di urang tak itu sadaqallahul adzim ayat Quran wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi taktik Imam Ghazali pahpat dia miskin jami'a badanika minal ma'asi cing bisa ngajaga ya miskin jadi ieu teh kawak sorangan nyalin ka batur lain kawak sorangan ya miskin sebutkan ya miskin jadi orang miskin teh butuh urang teh nya kana rahmat Allah maksudna al faqiru ila rahmatillah kita butuhnya kana rahmat Allah gitu ya miskin saudara mah urang teh moal kuat nandangan ti bendueuna Allah nandangan siksa Allah moal kuat entak basna ya miskin jami'a badanika minal ma'asi kana sakabeh pirang-pirang badan anjeun minal ma'asi tina pirang-pirang maksiat wa khususan jeung sumawana adaka pirang-pirang anggota anjeun asap eta anu 7 alhamdulillahnya paparin di Gusti Allah urang boga anu 7 fa inna jahannama laha sab'atu abwabin maka sanyana neraka jahanam eta tetaplah kana neraka jahanam teh sab'atu abwabin ari pirang-pirang 7 lawang jadi khobar inna jahannama laha sab'atu abwabin ngopi deui mantap ngopi dikit ini juga tuh ngompol ambil tatahan aduh wa
wa khususana doa sabata paina jahannam ala sabatu abwabin likulli babin minhum juz'un maksumun likulli babin eta pikeun tiap-tiap panto minhum ti pirang-pirang makhluk juz'un ari aya juz maksumun anu dibagi-bagi nya setiap lawang teh aya juzan nya juz anu dibagi-bagi nya astaka sirah sampean anangan hiji juz tina anggota badan urang nya anu maksumun dibagi-bagi ya tugasna sirah tugasna fungsina ieu anangan sampean juz satu juz mentak ayat 7 tiap lawang tina pirang-pirang makhluk eta ayat 7 anu dibagi walayata ayanu jeung teu nangtu titil kal abwabi kana eta pirang-pirang panto illa man asallaha taala bihadihil ahdoi asabati terkecuali sapa man jalma aso anu maksiat ieu si jalma Allah taala ka Allah bihadihil aqdoi kalawan ieu pirang-pirang anggota asab hati anu 7 mana anggota anu 7 teh wahia al ainu wal udunu wal lisanu wal batnu kabeh domahkeun jadi obat diatapkeun kana lapad al ainu al-ainu wal udhunu wal lisanu wal batnu wal farju wal yaddu wal rijlu 7 namanya mana al-ainu jadi obat al-ainu salah sayjina hadil a'dha asab'atin ta al-ainu teh naon panon dia soca wal udhunu jeung kaduana ceuli piel walisanu jeung katilu lisan wal batnu jeung kaopat beuteung wal parju jeung kalima parji parji anggota badan urang juz wal yadu jeung leungeun warijlu jeung katujuh suku eta 7 nya amal ainu fa inna ma khuliqat lakalitah tadia biha bidulumati wa tastaina biha fil hajati wa tangdura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawati fungsina ku Allah dititipkeun panon ka urang naon fungsina Imam Ghazali nyebatkeun amal ainu ieu fungsina panon teh nya mantak Allah dititipkeun ka urang teh anapun ari soca painama maka pastina khuliqat diciptakeun didamal dijieun ieu soca ieu ain laka buat anjeun litah tadia supaya menang pituduh anjeun supaya menang petunjuk anjeun biha alawan eta soca panon Bidulumati dina pirang-pirang poek gitu nya ini menang cangkannya panon mah urang bisa manggihkan watas aina jeung supaya nulungan anjeun aya petunjuk aya panon mah nya oh di ditu teh euy gitu nya poek katingali nya caang katingali watas taina jeung supaya nulungan anjeun diatapkeun kana lapad tah tadianya patah biha kalawan eta soca fil hajati dina pirang-pirang pangabutuh keperluan urang hayang naon we urang bisa nya wayana soca wayana panon waya di urang nu dititipkeun ku Allah teh ka urang watang duro jeung katiluna fungsina supaya ningali anjeun sarua ieu lapatan duro fil madi
fi'il mudhari anu diatapkeun kana lafaz tahta dia ya, supaya naon ningali anjeun jelas ya pihak kalon eta soca kana naon ila ajaibi malakutil ardi kana pirang-pirang kaanehan pirang-pirang karajaan aya di bumi wasamawati jeung karajaan kana anu aya dina pirang-pirang langit. Low battery. Please charge. Wa ayana ieu panon urang bisa ningali malakutil ardi wasamawat tapa indah nya agungan Allah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul adi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd tak muji na ge sapinuna langit sapinuna bumi ya muji kanu ngadamelna sabab nikmatna ieu panon ya bisa urang ningali ya kana endahna langit kana luasna non arti bumi ya. Tikdilahnya ada mulai gerong wa ta'tabiro jeung ngalap papatah anjeun bima kalawan perkara piha anu aya di langit jeung bumi minal ayati ngalap ibah papatah jadi urang bisa ngambil pelajaran ku sabab panon teh tina hasil urang boga panon teh ngambil pelajaran tina naon minal ayati tegasna tina pirang-pirang Low ayat battery. Please charge. pahpadha maka kudu ngaraksa anjeun hak kana ieu ain kana ieu soca an arba'in tina anu opat angtang duro kana ningali anjeun biha kalawan eta soca ila ghairi muharramin kana lian anu diharamkeun au ila suratin malihatin atawa kana rupa anu alus wala bisyahwatin jeung teu kalawan syahwat nafsu au tangduro atawa ningali anjeun biha kalawan eta soca ila muslimin ka jalma Islam bi ainil ihtiqari kalawan ningali ngahinakeun ieu larangan-larangan patuh anu berat jeung urang ngangon panon urang ila ghairi muharramin hiji pang berat-berat hese teh au ila suratin maliatin atawa kana rupa anu alus nya anu alus geulis urang mah nya Low battery. Please walau charge. bisyahwati nafsin atawa kalawan teu kalawan syahwat nafsu eta sarua di asyaddu nya au tangduro atau ningali anjeun biha ila muslim bi anil ihtiqar ya ningali jalma muslim kalawan paningali ngahinakeun dah gitu ya panon urang doraknya bainil ihtiqar jadi ulas dina ningali kana perkara eta ngahinakeun muslim nya istighfar tatlu biha ala aibi muslimin atawa ningali anjeun biha kalawan eta soca ala aibi muslimin kana kaeban jalma Islam tadi kedah diangonnya meningali aib mah nya sang panon urang pan urang teh tukang ngangonnya jadi meh jadi tukang ngangon saeutik-eutikna jadi tukang ngangon mah atuh mun teh mah nya panon urang Low mabur battery. wae Please charge. mabur wae hese diatur nya meureun urang tanggung jawabna nya urang nu tanggung jawabna jeung urang anu wirangna nya sok sanajan tapi aya rasa kasieun nyaho urang mesti tah ampun ieu panonnya atau paningali nu kitu teh nya aya rasa sieuna sok sanajan mabur aduh jadi aya bahasanya rek panon ampun tinggi panon nya teu beunang diurus kitu nya bari jeung bari seserian tapi hate mah eling ka Allah ieu panon teh dorang
paling henteu kitunya aya hal anu nyempil dina hate teh kasieun sabab urang di alam dunya teh keur jadi tukang wa